antara perkawis pengaruh internet ke remaja. Internet nyata jaringan anu nyambungkeun jaringan komputer di seluruh dunia. Sangkan internet adalah media anu paling efektif jeung gampang pikeun dialah jeung diakses kusaha wae di mana wae jeung dina wae. Hadirin anu dipikahanan sakumaha orang terang ayeuna internet para berkembang pesat. Bicara kitu, dina waktu sapertos ieu internet diperiodekeun juga khususnya ketika remaja anu masih sekolah. Pemakaian internet bisa mere pengaruh anu positif lantaran mindeng dipake pikeun neangan informasi anu katarina jeung tugas atau bahan pengajaran anu diajarkeun di sekolah. Tapi di gigireun dampak positif eta aya oge sabaraha dampak negatif anu dihasilkeun ku internet. Upamana ujaran kebencian anu diucapkeun secara anonim biasa jantan resiko ngancurkeun mentalitas kalian. Aya oge remaja anu nyalahgunakeun internet secara ngakses hal-hal anu bau pornografi, kekerasan jeung sajabana. Internet oge biasa nyebabkeun para pamake teh kecanduan main media sosial sareng ngaganggu kegiatan diajar anu biasa nyebabkeun turunna prestasi. Jadi karena pengaruh anu geus diluhur diperdadi ukur,